Lingkung Seni Budaya Sunda Universitas Islam Bandung magrupakeun salah sahiji UKM anu pakem di widang kasenian jeung kabudayaan Sunda. Wirahma Wiraga Wirasa, gerak tari anu tiasa ngajiret sadaya hate nu nyakseni. Tari tradisional oge kreasi kontemporer anu teu weleh janten kembang panggung. Watekan anu banyol tur alur carita anu patali jeung realita nyipta hiji lakon anu raket jeung kahirupan sapopoe. Halimpun rumpaka ngibingan gerak tari dina lakon carita. Unggal galur nada nyipta harmoni anu raheut tur reueut kana mana. Salianti eta, Lingkung Seni Budaya Sunda nyayagikeun pangalaman organisasi anu diaping ku Topmen. Sumber daya manusia, panglajer jeung media, panalungtik jeung pangajen, pasapon, panghasil jeung palatih,